Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipi hormat sareng rerencangan anu kusim kuring dipikanya. Langkung dipayun, ayo urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang tiasa kempel sasarengan saukur dinu video dinu acara praktek bahasa Sunda ieu. Oge teu hilap shalawat sinareng salamna hayu urang lungsurkeun ka junjunan urang sadayana Nabi anu mulia nyaeta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para sahabatna, ka para kulawargina sareng urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, dina reget ieu sim kuring bade medarkeun ngeunaan seueurna pangangguran di tengah-tengah wabah Covid-19 ieu. Pangangguran mangrupikeun kaayaan di mana jumlah padamelan henteu saimbang sareng sajumlah lapang sayogi. Pangangguran janten patokan pikeun kamajuan hiji nagara, sabab moal maju hiji negara upami rakyatna terus nambihan tingkat pangangguranana. Di tengah-tengah pandemi Covid-19 ieu, pangangguran janten naek di Indonesia kulantaran seueurna jalma anu dipareuman. Henteu ngan ukur dipareuman oge, tapi seueur jalma anu nganggur kumargi kapaksa ngeureunkeunana jualan, sapertos jualan nu roda opat suku sareng toko sejen nu lainna. Hadirin hormatkeun sim kuring, sakumaha anu parantos nyariosa teu acana, pangangguran tiasa langkung parah kaayaan ekonomi nagara sebab kusabab seueur pisan efek anu disebabkeun ku pangangguran. Salah sahijina nyaeta kamiskinan. Kusabab eta pikeun salajengna ngirangan persentase pangangguran teh kukituna jalma-jalma anu dipareuman sareng jalma anu kapaksa ngeureunkeun padamelanana supaya aranjeunna tiasa digawe deui sapertosa teu acanana ku nurut protokol kesehatan anu parantos dicarioskeun ku pananganan Covid-19 ieu. Mung sakitu nu kupihatur boh bilih aya nu pondok nyogok, panjang nyugak, bobo sapanon, carang sapakan, langkung saur bae cerek, hampunten anu kasuhun, jembar panghampura anu diteda. Saninten buah saninten, saninten diparapatan. Hampunten abdi hampunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.